Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu urang tiasa patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Sateu acan dikawitan, urang buka ieu pangajaran kumaoskeun basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Pangajaran dinten ieu nyaeta ngeunaan mika weruh kecap. Atau kita akan mengetahui beberapa kosakata baru dalam bahasa Sunda. Anu kahiji aya kecap wargi atanapi dulur. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya saudara. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Seperti ini contohnya. Urang kudu loba wargi. Nu kadua, urang kudu loba dulur. Kecap anu kadua nyaeta babarengan atau sasarengan. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya bersama-sama. Di sini ada juga contoh kalimatnya. Barudak ulin sasarengan. Barudak ulin babarengan. Kecap anu katilu nyaeta sauyunan atanapi akur. Dalam bahasa Indonesia juga sama, akur. Salajengna sami, di dieu oge aya contoh kalimatna. Hirup teh kudu sauyunan. Anu kadua, hirup teh kudu akur. Kecap anu kaopat nyaeta mimitran atanapi babarayaan. Kecap ieu pami dina bahasa Indonesia hartosna persaudaraan. Kieu contoh kalimatna. Akur jeung babaturan pasti loba mimitran. Akur jeung babaturan pasti loba babarayaan. Kecap anu pamungkas atanapi anu terakhir nyaeta silih tulungan atanapi silih bantu. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya saling membantu. Contoh kalimahna, jeung dulur mah kudu silih tulungan. Jeung dulur mah kudu silih bantu. Rupina sakitu pangajaran dinten ieu, urang tutup ieu pangajaran kumaoskeun alhamdulillah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.